Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar. Fasalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, addibu auladakum fa innahum makhluquna bighairi makhluqin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wasyukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Pengatur waktu benata ajaran aku simkuring devi hormat wabil khusus sahibul bait kersana Bapak Edi Sumardi sanawang Ibu Emma Febrianti. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah undangan anjeunna urang bisa kumpul dina wengi ieu dina raraga syukuran walimatul khitan nyaeta Muhammad Dani Mandala Putra. Nu dieusi ieu syukuranana ku pangajian. Dieusi ku pangaosan. Pangajian tina kalimat pangajen. Naon pangajen teh? Harga. Disebut deui pangaosan ieu teh tina kalimat pangaos. Naon hartina? Harga. Kang Edi ngayakeun kikieuan teh hayang boga harga di hadapan Allah. Lain teu kabayareun ngondang jaipong, kabayareun ku si Edi. Lain teu kabayareun ngondang artis ibu kota dangdut tapi ka isu. Mampuheun mayar. Tapi kunaon nu diayakeun pangajian hayang boga harga di hadapan Allah. Diayakeun pangajian. Dimimitian ku perjuangan, neangan alamat simkuring, neangan nomor kontak, eta perjuangan. Tambah ku pengorbanan, pikiran berkorban, sieun si Asep Barok teu datang. Jabageus wirang meureunnan ke dibejakeun ka batur ngondang sa Asep Barok. Kuringna telat bieu can dahar aing. Langsung digawe. Enek aing kana beuteung ieu. Minta cai haneut ge hese aing tadi. Ciga atuh cai haneut maka dieukeun hiji mah. Kopi naon we susu. Ulah-ulah kopi mah kopi mun beurang. Kuring mah 2 kopi susu, lamun kopi sok beurang, kopi hideung. Beurang eta mah mun peuting kieu susu anu ujungna hideung. Tuh aing jadi ngaco itu. Maksudna susu di kopian gitu, ngeres we pikiran ini nanaonan seuri. Perjuangan, pengorbanan, harta dikorbankeun. Da panggung menang mayar, ya salon menang mayar. Ting lunas ting encan, ya son lunas encan. Enggeus, oh tinggal aing nu encan. Salon dilunasan aing encan. Lah bisa sok. Bisa poe 1000 tenan. Allah. Harta dikorbankeun. Tenaga dikorbankeun. Banting tulang ka ditu ka dieu hayang ngabebenah ieu tempat yang pangajian. Dibungkus eta pengorbanan perjuangan ku pangajian. Ayeuna pangajian, pangaosan. Naon sababna jadi harga di hadapan Allah.
loyok jeung katerangan sing sajalma anu ngalengkahkeun doa dambal sampean ka majelis ilmu ngariung jeung ulama jeung kiai balik menang ilmu balik menang doa maka baralikna eta jalma-jalma teh majelis taklim bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal amin semangat mantau henteu pengajian gigireun imah pura-pura teh nyaho bae aya nu kitu salaki sia eta teh itu si Uun jangan salakina meureun gigireun imah pengajian pura-pura teh nyaho isukna ditegor penting teh milu ngaji rutinan lah di imah ge kadenge ieu lain masalah ku ngadenge na lain kudu aya perjuangan jeung pengorbanan perjuangan naon daek ngalengkah suku ka majelis taklim pengorbanan naon rela ninggalkeun kabeh nu dipikir resep di jero imah tinggalkeun sementara ngariung jeung ulama jeung kiai di majelis taklim menang ilmu menang doa balik jadi harga di hadapan Allah gitu naon ge kudu aya perjuangan heula jeung pengorbanan tak wajar santri bakal menang jaminan idek liher sapoe sapetingna cicing di tempat ngaji ngariung jeung ulama jeung kiai makana ulah mubadir hei santri salila cicing di kobong ai keluar jadi ngahulang bisa di imah kudu jadi ulama keluar di pesantren kudu jara di kiai kudu jara di ahli-ahli ilmu ahli ibadah sabab di hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri ayeuna ulama sepuh geus teu araraya kiai-kiai sepuh geus teu araraya geus mulai diaman-amankeun ku Allah seolah-olah ya dunia teh hiji bangunan rek diruag kudu bogana saha Allah di jero bangunan aya barang mewah aya barang goreng anu mewah nu diamankeun teh heula dikaluarkeun nu goreng mah diantepkeun di jero bangunan diruag dihijikeun disakaliguskeun bener teh akhir 2020 hampir 100 ulama wafat awal 2002 hiji hampir 50 ulama para habaib wafat termasuk ahli Al-Quran Syekh Ali Jaber wafat moal leungit ilmu Quran ngan ulama ahli Quran anu diwafatkeun ku Allah moal leungit ilmu tauhid ngan ulama-ulama ahli tauhid anu diwafatkeun ku Allah moal leungit ilmu tajwid ngan ulama-ulama ahli tajwid anu diwafatkeun ku Allah tinggal jelema bararodo di Indonesia mulai hanyakal tina kabodohan anang ke hayang salat teu nyaho elmuna hayang wudu teu nyaho elmuna hayang ngaji Quran teu nyaho elmuna rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh ulama sepuh geus teu araraya kiai sepuh geus teu araraya pasti yakin eta jelema bodoh bakal minta ilmu ka santri-santri nu ayeuna nu engke bakal jara di ulama amin takbir sallu ala nabi Muhammad tak ibu pak kudu bangga boga anak masih cicing di pesantren Istiqomah itulah mutiara termahal yang masih tersimpan kita kenangan minantu teka santri odin nunung dengekeun sia neng bobogohan jeung santri malah diciduhan neng kabogohan neng gawe di mana teu gawe mah santren sebel ka awewe kitu yang nyekek aing soalna aing ngarasakeun pernah jadi korban penolakan aing baheula iya pastilah yang pernah menolak saya dulu sekarang melihat saya di YouTube pasti merasa menyesal santri buktikan kau mampu nanti amin jangan naon ka santri cenah santri mah madesu cenah naon madesu masa depan suram jawab ku santri oke, santri madesu tapi masa depan sukses nyaho sukses isuk-isuk HS atau gawe santri mah molor bae subhanallah sing istiqomah santrinya sing manfaat ilmuna tapi tetap dijaga akhlak hidmah kan jadi guru suksana aja numpuk kitab tilu gudang mas santren puluhan tahun ay goreng akhlak kan jadi guru memual manfaat eta ilmu sabab akhlak adab ay disaluhureun ilmu sakitu tak loba jelema teu manfaat balik ti pesantren tinggal nafakuran bisi pernah nganyerikeun hate guru datangan acan geus teu aya wafat
jiarohan makbarohna aya, tuh anakna aya, incuna aya, sambungkeun sanad kadinya. Sab moal ngarti kana agama lamun teu boga guru, lamun teu boga sanad. Ieu mahalna santri teh sabab ngabogaan sanad, ngabogaan guru. Teu ujug-ujug jadi kiai lamun teu ngaji. Di mana ngajina? Di guru. Di mana? Di pasantren. Eta sanad ngaranna. Loba jelema teu pasantren tapi cara goda dakwahna belajar eta oge. Di mana? Di pasantren al interneti. Guruna dua, Kiai al YouTubi jeung Kiai al Googli eta. Ulah Asep neangan ilmu kan gitu, lain ulah silakan, tapi orang kudu mutolaah ka guru. Kang abdi kengeng ilmu tina internet ieu leres teu, paham teu ieu sapaham sareng ahlu sunnah wal jamaah teu. Cek guru, oh bagus jang, soheh eta keterangan, akang geng amalkeun eta mah. Berarti lamun urang ngamalkeun geus aya nu mempertanggungjawabkeun, saata eta guru urang bieu. Ulah ujug-ujug main amalkeun bae, kumaha lamun sesat. Patukang-tukang jeung akidah ahli sunnah wal jamaah bahaya eta begitu. Mantap kudu boga guru urang teh saha di pasantren eta ulah mutuskeun sanad, ulah mutuskeun silaturahmi ka guru bisi teu manfaat ilmu sakumaha jago alpiyah samsiyah mutuskeun silaturahmi jeung guru mah geus eueuh manfaat eueuh nu kitu. Guru terutama ya guru, awas santri kudu dicamkeun ti ayeuna, catat nah teh hayang manfaat ilmu ulah ninggalkeun guru sakitu. Takunaon santri baheula jara di ulama besar, sabab santri baheula mampu ngabeuli hate guru, eta hebatna santri baheula. Hadirin hadirat rahimakumullah, doakeun ieu pengorbanan Kang Edi baik harta tenaga pikiranana sing jadi amal soleh. Ieu mah lain inumeun geuning panas ngagolotrok. Aduh ya Allah Gusti. Bantuan atuh Kang lain yang serikeun bantuan. Bahekeun saware campur make ieu tah eta ngebul kitu mah atuh bibir aing beak. Tuh bahekeun ka nini itu ameh kenceng. Aya we ngirim caina nu ngagolak kitu. Mending lek-lekan aing hangin dampok ngebul euy. Jeung kompor gasna we ka dieu keun. Cekap coba. Dekat cacan ngaleut tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ngaleut. Ulah molototan we atuh cicingnya biasa. Alhamdulillah. Salaresna nuju nyarios kieu na panggung ngaleut cai teu sopan. Teu sopan. Abdi apal daripada aing haus bismillahirrahmanirrahim. Doakeun dia pengorbanan Kang Edi hartana, tanagana, pikiranana sing jadi tabungan amal soleh. Usahana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah. Budak anu dihitan doakeun ya Muhammad Dani. Dani naon ieu teh? Mandala Putra. Mudah-mudahan sing dipanjangkeun umur, disehatkeun zahir batin, dijadikan budak anu saleh, anu mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Wabil khusus para alimul ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru simkuring nu sami napa hadir haflah mubarakah nu kalintang ku simkuring dipihormat, mudah-mudahan masih diparanjangkeun yuswan aku Allah Subhanahu wa taala. Oke teka kantun bilusus ka kersana kidulur Kiai Haji Mukmin Mubarak Qori internasional. Alhamdulillah geus bisa ngelaksanakeun tugasna tinggal balik. Tapi moal balik. Biasana mun beres manehanana sok biur langsung. Aing ditinggalkeun padeuri. Ayeuna mah setia aya mah sabab sieun dianjam ku aing eta. Mukmin Mubarak. Mubarak kuadrat jadi teh. Asep Mubarak, Korina Mumin Mubarak, panitiana Edi Mubarak. Kira si Edi suka diganti ngaranna. Doakeun dia Kori sing dipanjangkeun yuswana. Sing dibarokahkeun ilmuna, disehatkeun zahir batinna. Makin seueur masih kena nu waryogikeun ka anjeunana. Bahkan tadi ibu-ibu Ki Mukmin naik mun di kororieu, kuring naik kororieu. Kasinggung aing gitu teh. Peda Ki Mukmin jangkung aing pendek. Mukmin mancung aing resek. Mukmin rada bodas aing geuneuk. Puas ya puas. Doakeun Ki Mukmin sing sehat. Amin. Ayeuna wengi kulem di Jampang Kulon. Surade kene Surade.
ngendong di Surade jeung kuring bareng di Haji Hamzah. Sabab sim kuring isukan di wengi anjing di daerah naon Haji Hamzah? Kiara 2 nya. Oh di Kiara 2 wengi anjing. Jadi kuring tuh balik ke Cikampek ngendong bisi santriat bisa ek milu ngendong ayo. Bisa ek mutolaah gitu. Ngaliwat. Haji Hamzah ngajakan ngaliwat bisa arek marilu salemur milu ka ditu kabeh. Riweuh Haji Hamzah. Insyaallah kemudian 2 wengi ieu jalur Jampang sim kuring. Oke anu ti ujung genteng tiasa halal hadir alhamdulillah dadi bisa hadir alhamdulillah. Sim kuring ge sabaraha kali 3 kali menan ka ujung genteng. Ayeuna halal hadir aradayanya ujung genteng aya. Masyaallah sing barokah sadayananya. Para nelayan-nelayan sing disalametkeun ku Allah, sing dijaga diraksa ku Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wa ada salam al ihtiram, mangga sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wassalam kaulu jengan. Boga tetep salawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka para durriyah-durriyahna, ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, ka para ulama-ulama salihin, katut ka para pengikutna. Khusus orang nu hadi di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kengeng syafaatul uzman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh punten alhamdulillah ka benteng ulama benteng bangsa alhamdulillah tiasa halal hadir di barisan serbaguna gerakan pemuda Ansor Banser oge di pemuda Pancasila nya. Alhamdulillah mudah-mudahan semakin Pancasilais amin. Ya Allah ya Rabban tetap ieu bentengna Pancasila ieu. Loba jelema rek ngarobah jadi Trisila Ekasila. Nah naonan geus Pancasila geus eta. Menang ulama eta. Bener teh? Atuh menang ulama. Ieu benteng pangheulana ieu nu bakal maju engke. Anu ngarubah-rubah Pancasila. Mararaju manehna. Siap pae. Naon sababna? Wah tibang Pancasila sorry ulah dianggap enteng. Menang tina ayat Quran Pancasila. Menang ulama, menang para habaib. Menang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menang Hadrus Syekh Wahid Hashim. Ya Allah ya Rabbana. Pantas saya kejadian orang Madura dagang sate di Karawang ditanya kuno meuli. Eta orang Madura geus lila di Karawang bisa bahasa Sunda. Mas. Pancasila aya sabaraha apal teu? Apal. Aya sabaraha? Aya 5. Kahiji syahadat. Kadua salat. Katilu zakat. Kaopat puasa. Kalima bunga haji. Eta mah rukun Islam, Mas. Cek si Mas tukang sate. Rukun Islam. Atuh ay tadi ente nanya naon Pancasila. Emang beda Pancasila jeung rukun Islam? Ya beda tuh Mas. Urang papai cek tukang sate. Tadi ente nanya Pancasila sabaraha aya 5, kau yang dijawab. Syahadat, salat, zakat, puasa, munggah haji. Siga heureuy eta tukang sate. Maksudna kumaha? Mas, ai Pancasila mah panuka hiji ketuhanan yang Maha Esa. Ari Mas ngajawab tadi naon? Syahadat. Cek tukang sate ieu dengeng ku sia. Jelema moal berketuhanan yang Maha Esa lamun teu syahadat. Ngahuleung eta nu nanya dikitu kan. Moal berketuhanan yang Maha Esa lamun teu syahadat. Oh nya. Atuh anu kadua naon tadi? Mas nanya tadi ngajawab naon rukun Islam, Mas mah ngajawabna salat. Sedangkan Pancasila nu kadua naon? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelema moal jadi adil, moal beradab, moal boga akhlak beradab lamun teu salat. Sabab tina salat jelema dicitak jadi adil, jadi beradab. Oh nya. Tuh eta tukang sate. Geus sakitu heula wae nginum lah bismillah. Nah eta Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah ulah jauh teuing. Pokona Pancasila tetap dijaga. Benar. Ulah sampai ka utak-atik sabab geus loba nu hayang ngacak-ngacak Indonesia. Mudah-mudahan tetap NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya. Amin. Umat Islam tetap rukun. Amin. Ya Allah ya Rabban. Para ulama-ulama dari sarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabban. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, sepenting teuing punten. Khitan adalah ibadah. Geus kade langsung lah. Ongkoh lapar ieu kasedek ieu. Hitan adalah ibadah. Cek barudak santri di kampung non ieu teh. Oh Cikangkung.
Cek barudak santri di kampung Cikangkung ibadah kabagi 3 kategori. Hiji aya ibadah capek, 2 aya ibadah nikmat, 3 aya ibadah nyeri. Hiji ibadah capek, naon haji umroh, capek. Sabab ibadah haji umroh ibadah fisik. Tawaf ngurulingan Ka'bah capek, anu 1,5 jam, anu 2 jam. Encan yang harapan sa'i, sofa marwah teh 400 meter, bulak balik 7 balik, berarti 3 kilo kurang lebih eta lempang. Teu saeutik sababiah teu kuat fisik loba jamaah haji nu wafat di hadapan Ka'bah, keur sa'i, keur tawaf, maut sababiah teu kuat fisik. Maka narek nganterkeun jamaah haji sedihna mirip asa rek ditinggalkeun ku nu maut. Nu rek ka Mekah make baju bodas-bodas, nu maot bodas-bodas. Bener teu? Nu rek ka Mekah dialanterkeun nu maot dianterkeun, nu rek ka Mekah didaratangan nu maot didatangan dilayan, nu rek ka Mekah dicengcerikan nu maot dicengcerikan, nu ka Mekah naik pesawat nu maot pasaran da eta pesawat pribadina, pasaran Airlines. Nu nganterkeun ka Mekah teu milu naik pesawat da teu daftar. Nu nganterkeun mayit milu naik pasaran, heuh dasar yeuneun. Ulah RT kiai ge sieuneuun naik eta. Teu percaya cobaan isukana Ustad liwat rejeng gotong pangsa asukeun kana pasaran. Moal teu bejat pasaranna dileyak ke Ustad. Uji nyali maka dinya bae Ustad. Ya kan pasaran termasuk kendaraan yang paling seram di dunia. Bukti yang pertama, nu hirup teu hayangan naik. Bukti yang kedua, yang pernah naik pasaran can pernah gagal, paeh wae. Awas ulah coba-coba, komo ini ulah. Nu katilu pasaran serem, bukti nu katilu nu pernah naik pasaran teu kabejakeun balik deui ka imahna. Sabab turun tina pasaran langsung asup kana liang. Mantak sadar urang hirup teh moal jauh ti menuju kana liang. Sadar hirup teh euy ulah kajongjonan asa rek hirup salilana di alam dunia mung sujud-sujud acan ka Allah, padahal mah sadari syariatna urang teh jauh ti liang. Da urang mah ka mana-mana mamawa tapi nama bener da dina awak urang loba liang. Allah nu ngahirupkeun urang pan ka dunia syariatna pan urang bijil tina loba bapak-bapak neangan duit banting tulang lukut leket kesang berang peting nepi korban ibadah, korban sholat, korban ngaji pan syariatna ngabelaan. Astagfirullahaladzim, bebeakan orang dia Cikangkung. Bahkan balik ngaji ayeuna tengah peting ke bapak-bapak di imah narek neangan liang pantau imah piraku salaki sia naik kenteng peting-peting rek nanaonan. Allah ngutus malaikat Ajroil nyabut nyawa orang maut ngarana atuh orang asup deui kana. Nah, jadi dari liang untuk liang menuju. Karena sekali liang tetap hidup. Geus deklarasi sekalian. Urang nyeun partai anyar, partai liang moal ngalieurkeun eta partai. Sabab tinggal nojos. Aya liangan cos. Para liang, para hadirin. Ini mending ngerejat disebut para liang. Eta ibadah haji ibadah capek, bari ongkosna mahal, resikona nyawa, tapi aneh nanaon eueuh nu kapok. Balik ti Mekah yang kali itu deui. Sok tanyakeun ka Kang Haji, Bu Haji. Nu geus sajian, nu geus umrohan ngalaman. Da ngadadak poho kana ongkos 30 juta karak ningali Masjidil Haram nage. Encan asup ka jero Masjidil Haram aya Ka'bah Baitullah, tambah kanikmatan. Ketika bapak pertama kali kaditu, ibu kaditu pertama kali karak netep Ka'bah, biasana ningali dina naon, dina TV, dina foto, eta aya hareupeun. Langsung rag-rag kasombongan diri urang, eueuh nanaonan sok aya. Ke di dunia ke di lemur di dia urang ya. Asa sombong. Sombong kunaon asep ku ilmu bisa. Jelema sombong ku ilmu jadi. Asa aing pangnyahoana ka batur nganggap enteng di papatan ku sahanapeun sok tara daek narima. Lah sia budak kamari sore nyaho naon akang ye Kang punten sadar masing-masing punya kekurangan. Sok sana jan bijil ti sahadapeun ai bener mah tarima. Leres. Datang ke Mekah naon rek sombongkeun ilmu. Maaf, loba ulama-ulama masyhur di ditu. Eueuh nanaonan urang. Ya Allah. Sombong ku jabatan, maaf. Di dia asa naik saeutik jabatan geus mung wauh jeung nu dihandap. Bener teh? Teu sadar bisa naik ka luhur dianterkeun ku nu handap.
Atuh kunaon ge cicing di luhur teh inget kanu dihandap. Sadar keur cicing di luhur sing inget kanu dihan. Sabab nu dihandap mah karena engap ini. Ini nu ngajawab naon. Lain. Geus cicing di luhur teh inget kanu dihandap mah engap kumaha Asep nya nu di luhur mah cicing di kursi goyang maka dasi papanjang-panjang tiap tahun ngadukan duit sidang ngadege harga nararaek BBM nararaek ekonomi acak-acakan ge mehna mah ngeunah teu engap da duitna gede gajihna gede tapi ketika BBM naik ekonomi acak-acakan rakyat nu dihandap nu ngarasakeun engap hirup. Asep teh leres teh ieu teh ulakeun aku paribasa nu nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh nu lapar mah tetep lapar. Ulah ngamimitian memeh hayang naik nu dipake politik nempo kanu laleutik engge cicing di luhur nu dipakena politik nipu kanu laleutik. Leres teh bisa lolos ku sidang dunia tapi sidang Allah di yaumil mahsyar moal bisa lolos. Di dunia bisa nyogok urang ke pengacara ratusan juta sugan pengacara dikirimkan 10 orang jangan belaan manehanana ponis 6 tahun jadi 1 tahun bisa tapi lamun bener enteng geus ngahianat rakyat moal salamat di pengadilan Allah sabab rakyat nu dipimpin ku anjeun baheula bakal naik banding di hadapan pengadilan Allah di yaumil mahsyar. Mangga ditompul moal aku di akhirat. Makanya doakan sangaja kuring ngomong kieu naon sababna loba dulur kuring nu saiman di laluhur supaya salamat engke di akhirat. Bener teh? Karunya kudu ditulungan supaya salamat di akhirat. Ulah kabablasan nepi ka poho kara sabab moal disebut pemimpin lamun teu aya tek mimpin sa di luhur aya rakyat. Mimpin cucunguk di luhur. Jeung sementara di luhur teh pan sakedeung bakal balik deui ka handap. Sombong ku naon deui Asep? Harta bisa loba jelema sombong ku harta. Mun asang pamampu na ngareneng jeung tatangga nu sangsara mending ngajauhan. Seun katempelan malarat. Ulah kitu euy, moal jadi jelema beunghar lamun teu aya doa-doana fakir miskin. Leres teu? Sadari kadinya. Karak boga mobil saeutik oge hiji geus mung nanya ka tatangga. Ulin mah ka Mekah. Eueuhna naonan harta urang. Nu ngaranna mobil mewah di Indonesia ratusan juta tapi ka miliaran di Mekah jadi taksi. Sok hayang mobil naon di Mekah jadi taksi di Mekah mah. Di urang Camry dipakeun aku pejabat anggota DPR MPR RI di ditu mah jadi taksi. Urang hayang naik Camry 2 real. Selfie langsung Camry. Teu nyo merek na ka bawah ka foto taksi. Ai urang di dieu meni sombong. Gerak boga senia hiji mending semua nanya ka tatangga. Da tatangga ge nyahun kabeh salalemur ge nyahun mobil teh 5 tahunan. Atuh pan kadenge teu na remna tah ai mengkol ngacerit kadenge ka mana-mana meni kiridit cenah bel. Mudah-mudahan sing lalunas. Tak kitu aminan rumah saboga kreditan. Ya Allah. Kesombong kunaon deui kagelisan disombongkeun neng he dengekeun nopi Susi Dewi Iis dengekeun Neneng dengekeun Elis dengekeun Ida dengekeun Omah dengekeun ya aya bi omah bi cucu bi 4 aya eta 4 di mana-mana aya Nopa dengekeun di dia asa panggelisna sombong teu akur jeung babaturan tapi ka Mekah jadi goreng Nopa. Loba nu leuwih geulis di ditu Saudi jara rangkung mararancung komo Libanon mah bening. Libanon bening. Tanya ka Pak Haji loba aki-aki ti tatarajong. Nempo Libanon liwat. Lamun Libanon nginum cai jam-jam rasan eta cai nyurulukna katingali bening. Aing serius aing mah. Bika aing leumpang teureun di Ciwitan bujur ku pamajikan. Mata cenah. Nyeri neng nyiwitan wae melotot wae. Oh, atuh aapeureum nu geulis katabrak.
Cek pamajikan tabrak bujur onta. Astagfirullah. Cemburu pamajikan teh cemburu. Ya tandanya cinta lah. Atuh rek teh cinta kumaha aing setorna gede wae. Matak syarat Pak lamun hayang boga pamajikan bager kumaha doa iya doa duit astagfirullah ieu teh nyaho kana isyarat lamun kieu doa ai duit mah kieu teu gaul cikangkung teu gaul teuing ari awewe di imah di pengajian nasirahna teh ngan duit ting sasalakina eta uyuhan betah aing ih doa ai kieu mah doa kumaha cek ibu-ibu ya doa butuh duit butuh sia haji urang mah normal jelema biasa lain malaikat lain jin urang babeuki duit da teu make duit mal bisa ibadah syariatna bener eta omongan sabab naon nabi nu miwarang tolabul halali faridatun ba'da faridah dengan duit nu halal teh wajib sabada migawe wajib ulah ngorbankeun kewajiban nepi ka ngorbankeun salat ngaji gara-gara sibuk neangan duit justru neangan duit teh jang bekel ibadah kadinya tujuanana nganafkahan anak pamajikan wajib tina jalan halal jang bekel ibadahna jadi butuh karena kebieu dipengkolkeun saeutik duit deui duit Asep teu munafik da urang mah jelema biasa pasti kiai ge butuh duit atuh heueuh mata kuring jauh-jauh ti Cikampek ka dieu liar daripada cicing di imah riot sirah mikiran loba hulang-huleng hutang karek pangih geus mitnah aing loba hutang nyaho ti mana aing loba hutang hulang-huleng mending liar ka dieu di saya di Mang Dadi Dadi eling si Dadi kayak teu unggal poe Dadi kieu kae pasti tereh lunas aing mukmin dibere teu mukmin geus ti heula mukmin sia tuh bebeja kain si mukmin pantes atuh cicing tadi asup ka imah ngasupkeun naon kana atas ieu meureunan we sieun kanyahoan meunang aing ge mukmin teresep si eta mah kitu lumayan aya ipekah yang ijab kabul beli motor tah esok pararoho aing teh hadak kiai ge jelema biasa butuh kitu duit ongkoh tak liar ka dieu oge daripada cicing di imah riet sirah mikiran loba hulang-hulang mending ka dieu sugan di dieu mah kuring meunang amal amplop nyanyahoanan bubar ngaji ibu bapak balik mawa ilmu kuring mawa doa astagfirullahaladzim atuh dipikir-pikir ayeuna mah pan eueuh nu serba gratis serba mayar bener bu pernah ngalaman menan ka WC umum ibu hayo di terminal mayar teu kuring pernah teu mayar di udag haji pelit astagfirullah panteungeun aing disebut haji pelit non mang mayar ji bablas wae atuh oh biasa wae tuh mang paling teu nyoes ya di dinya sabaraha 2.000 tah 5.000 pulangan eueuh receh ngicing deui aing ka jero deui oh daripada lapur 3.000 mending asup deui ka WC 2.000 deui beres 2 menit keluar deui pan nya 1.000 lumayan 1.000 ge lumayan eueuh receh ji kana hitutkeun pret 1.000
Nah ya pamulangan karena hitut segala rupa. Ya Allah ya Rabbana. Jujur ibu salah kita boga duit mariet sirah bener tuh. Tuh bener. Tuh cerah salah kilo duit manja bebeakan. Di teh ono ida. Ngomong di cadel-cadel cek salakin Aisyah ngegel naon ono ida nyasono kacida. Salaki loba duit. Bari dituyun salakina dibawa ke kamar lalaunan ngomong deui da salaki loba duit eta pamajikan meni manja cadel ayeun tanah tentit. Aisyah ngomong naon ieu bujal ateul saeutik ateul bujal ge bebeja menit entan ateun entit. Salaki keur loba duit mereka diwawal-wawal kopi oge ngopi atuh ngopi. Salakina teu boga duit riet sirah naik biwir teh. Tung keripit ahai urat bawang biwir nyungcung teu gablek duit ka salaki ngajak perang. Salakina gogorowokan nyai pangjiankeun kopi lain dijieunkeun lain. Bijil ti dapur ngajinjing termos. Gelas sendok gubrageun hareupeun salakina. Jieun ku sia. Ulah manja hirup teh. Aing teh keur ngejo, mun teh ngejo moal nyatu sia tah. Termos tah gelasna tah gulana tah. Cek salakina kopina mana kerok beung sia astagfirullahaladzim rek maehan si eta mah aya awewe kitu ka salaki berarti dia mimitina cikangkung tapi da balalager katingalina alhamdulillah nu bager mah alhamdulillah ya nu can narasib haji ya kabita hoyong teh ka ditu sing bisa narasibnya nu mahal manasibna nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar loba jelema beunghar teu nasib diajak ke Mekah ke bae maot ngajemput manten kadang-kadang lamun kumahalna ieu nasib heupan geus daftar geus lunas cek Allah can nasibna tahun ieu aya we gogodana teh corona segala rupa ieu nu mahal nasibna ieu nu mahal nasibna. Matak nu boga Mekah Madinah lain jelema beunghar, lain travel, lain KBIH, lain menteri agama, lain raja Saudi, tapi nu boga Mekah Madinah Allah Subhanahu nasib nu mahalna. Lamun Allah geus nurunkeun ketentuan nasib hiji hambana, sanu mampu ngahalangan ketentuan Allah, moal anu mampu ngahalangan. Wala radda lima qadaita. Cik Allah kudu nasib 2022, siapa tahu dilancarkeun. Bener teu? Mata ulah heureun daftarna ka Allah rumah sacan boga duit yang ongkos yang bekal heulakeun daftar ka Allah iraha daftarna tiap beres salat bener mah hirup rumah sabutuh ku Allah sing rajin barang penta ka Allah pan urang masih ganu teu butuh hirup teh assalamualaikum gajel ngalain istighfar kana HP beres salat maghrib assalamualaikum kana remote sieun tinggalin ikatan cinta nyambung si samudra molor filmna kadituna dahdir ya Allah ditanya butuh ku Allah butuh barang penta henteu butuh ku Allah sing rajin barang penta sabab Allah teu bosen di penta daftar tiap beres salat ya Allah nasibkeun abdi tiasa haji tiasa umroh hoyong abdi ngaraoskeun nikmat sujud payuneun Ka'bah hoyong abdi ngaraoskeun nikmat ngaos shalawat di payuneun maqam Rasulullah margi Gusti Rasulullah tos ngabibita man zarani ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati sing sajelma nu ziarah ka kaula sabada kaula wafat maka eta sarua jeung silaturahmi ka kaula waktu kaula hirup nasibkeun abdi Gusti gampangkeun jalan rezekina lamun Allah geus nangtukeun nasibna digampangkeun jalan rezekina ti mana bae apa melalui anu ngongkosan jadi loba nu terjadi apa melalui pekerjaan ujug-ujug anu mengajakan gawe dibutuhkan supir di mana di Riyadh di Jeddah da itu siaplah nepi ka bisa hajian nah loba supir di ditu bisa hajian urang mah di dieu engkak-engkakan tapi nu mukim di ditu supir bari sahajian ayeuna tuh nasib bisa ngelehkeun urang di dieu leres teu tak ulang nganggap sepele nu gaduh Mekah Madinah Gusti Allah Ustad ngahulang di hareupeun imahna torojol mobil eureun hareupeun imahna Ustad kenal keneh ka abdi saha abdi Pak Hermawan nu inu baheula damel di pabrik pupuk Kujang Cikampek
Sahateyanya keur peresmian bumi abdi didamel nih harita Ustad nu mimpin doa. Oh muhun atuh Pak Hermawan ka mana wae tos pensiun Pak Ustad abdi di Bekasi ayeuna teh emut ka Pak Ustad hoyong silaturahmi bari eta Ustad imah reod tina bilik panggung boga santri 11 urang ngajar Iqra. Aya non kitu Pak Hermawan abdi teh gaduh rezeki tos ngobrol sareng pun bojo da abdi emut nu juga damel bumi harita Pak Ustad nu mimpin doana tah tahun ayeuna abdi ONH plus bade angkat sareng pun bojo hoyong dibimbing ku Pak Ustad urang hajian tiluan ngahuleung eta Ustad diajak ke Mekah hajian geus jadi haji ayeuna tahun kamari tos 2 tahun kepengker saeucan corona. Cek Ustad boro-boro mikirkan ongkos haji hayang ngarokok ge hese. Kapan Ustadna ahli hisab. Ahli hisab. Da di ditu mah santrina karoret ka Ustad teh. Di ditu mah. Ai di dieu ti dieu mimiti. Ustad di Bang Menta 30.000 sabulan sakali jang mantuan mer listrik meni hese malah layarna. Tapi jangan belaan pendidikan umum mah kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Mah kursus bahasa Inggris 200.000 bayar. Mah cek Pak Ustad 30.000 infak di majelis. Bejakeun ka Ustad ningke disakalikuskeun satauneun. Nepi kanteun lapor. Tak di Cikampek mah aya nu begang Ustad teh aya. Kasedot ikhlas. Nah aing mereka begang kieu. Atuh irah rek majuna pendidikan Islam Islamna parlit wae mah. Ayo ngabelan pendidikan umum dek bro-broan. Sakalina budakna laporan, Pak, coba Ustad anu mah mayor di majelis. Naon? Nyajang listrik sabaraha? 30.000 bohong sia. Nya bapak ka ditu ngontrol ka Ustad. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan ai di dia memang aya bayaran. Ya kunaon kitu Kang. Eta budak laporan cenah 30.000 sabulan sekali. Atunya aya. Jang naon tad? Yeuh dijelaskeun Kang, lamun teu make listrik moal caang moal hurung budak moal ningali kana huruf. Listrik teh make setrum na ku PLN, lamun teu dibayar dipareuman, makana kudu dibayar. Tah nu mayarna barudak santri udunan. Oh, ai kitu mah jelas ka harti. Sabaraha tad? 30.000 dibayar sakaligus ayeuna ameh jongjon kuring teu mikirkeun bayaran ngaji barudak. Tah tampi ku Pak Ustad 60.000 2 tahuneun. Si goblok. Atuh Ustad jadi heuras pingsan ngadadak. Cek Ustad, ieu malin sodakoh merkosa aing. Hese rek majuna Islam lamun kitu. Bener teu? Ai umum mah dibelaan bro-broan ratus ribu jutaan ge ditebak bae tapi jang agama, jang pesantren, jang majelis. Loba mikir-mikir, irah rek majuna. Sedangkan anak kita yang bisa ngaji, bisa ibadah, itulah mutiara termahal pikeun imdung jeung bapa. Punten. Bagja ibu bapak budak masantren kabeh bapak sakaratul maut dikurilingan ku anak saroleh baralik masantren engkak-engkakan misalkan anakna ditelepon di pasantren jang baralik bapak sakarat datang nu bungsu terus wudu nyopot Quran diuk gigireun bapakna nu keur sakarat Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim datang anak nu kadua terus wudu nyokot Quran diuk gigireun bapakna keur sakaratul maut Bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu cikal ti pasantren terus wudu diuk gigireun sirah bapana diangkat sirah bapana nu keur sakarat ditalkinan ku anak nu soleh. Pak sabar tawakal jaga kuatkeun iman Pak tuturkeun kalimat nu dibaca ku abdi la ilaha illallah bapana nuturkeun maca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah les bapana maut nikmat bagja ninggalkeun dunia yang hareup Allah diantar ku anak-anak saroleh nu bijil tina bibirna kalimat-kalimat zikrullah. Hayang teh kitu. Hayang teh kitu. Diantar ku budak nu soleh hayang kitu. Geus bisa ngaji barudak urang. Nah. Eta nu mentogana hulu eta tah. Ayo bisa ngaji jan. Atuh sada jeung melak lamun nu kitu mah. Kenaon ceu melak lamun dina naon dina sugan. Buahna nya mudah-mudahan. Dipupuk make meureun. Hasilna nya barangkali.
Sirah lenang malah hasil-hasil. Ikhtiaran sok solehkeun budak. Tapi rugi cilaka ibu jeung bapak sakaratul maut dikurilingan anak-anak toleh. Tadi soleh make sod bagus. Nu kadua lawan katana toleh make to. Naon bangkar warah. Belegug bin goblok. Bapana sakarat engkak-engkakan anak nu bungsu kokoloyongan di tengah imah. Wah, beheksen lah. Mabok. Bapana sakarat disebut action. Ngoplos anaknya. Kerating deng campur ti kebo. Datang anak luka dua awewe jejeritaan ngagugulung bapana lain dikir iyo. Bapak ampurannya loba dosa. Enggak satu panyebut. Bapak namengkin liar. Nyebut naon. Sakarat nyeri, tah nyebut, but. Anak nanti amit-amit. Datang anak nu cikal leuwih edan lalaki. Gogoakan ngagulung bapana keur sakarat. Ampura sok loba salah loba dosa jangan bisa males jasa. Geus atuh Pak bebaskeun tong loba pikiran Pak. Ngeun bae sawah mah ku aa, kebon ku aa, imah, warung, mobil, tabungan kabeh ku aa. Teu jadi bapana pae. Malah bapak nang dadak cager keur sakarat langsung ngorejat nulak cangkeng cek bapana tolol sia aing can pae sia geus ngarampok cilaka anak itu naudzubillah min dzalik. Tak pasantrenkeun nya barudak cenah pinuh ku bekal-bekal agama ngangkat derajat indung bapa dunia akhirat eta intina mah. Sabab loba budak nu ngangkat derajat indung bapa dunia wungkul akhirat nol. Di dunia dibanggakan ku indung bapana anak saya jago. Pokoknya mah teu mubadir ngajual sawah kebon dipake ngabiayaan budak sakola nepi ka kuliahna, beres kuliah yang usaha di modalan ngajual sawah dipake modal usaha nepi ka suksesna ayeuna usahana. Imahna ge dibangun miliaran, bahkan indung bapana ge tah dipanggieunkeun imah, mobil mewah dipangbelikeun bagja. Bapak bagja, ibu bagja, urusan duniana sukses budak leres. Tapi pernah digali eta budak maca Quran. Nah rasaan mah can pernah katingali. Sabab salila ingat eta budak can pernah diajar ngaji, udah sibuk kuliah. Osok salat eta anak sibuk bisnis di luar wae. Tapi bangga lah sukses. Silahkan ibu bapak bangga anak sukses urusan dunia, tapi lamun urusan agama nol, hati-hati. Eta budak nu diraja-raja dimanja-manja di dunia, di akhirat bakal jadi musuh bubuyutan indung bapana. Ngagusur indung bapana kana narakana Allah. Ketika diponis di mahkamah Allah, pengadilan Allah, eta budak naik banding ke malaikatna Allah. Ya malaikati Rabbi, hei malaikatna Allah, kau naik banding naon? Kunaon kaula maka diputuskeun ka neraka? Anjeun bodoh dina agama. Punten kabodohan agama abdi lain dijieun ku abdi, dijieun ku indung bapa. Tapi kan indung bapa maneh bager di dunia, leres urusan dunia nama. Sawah nabeak, kebun nabeak, harta nabeak dipake ngamodalan abdi, sakola kuliah jeung sajabana. Tapi maaf, urusan agama abdi teu apal teh nyaho naon, can pernah dididik ku indung bapa, can pernah dianterkeun ka ulama ka kiai. Lamun kabodohan dina agama abdi ngagebruskeun abdi ka neraka. Maaf, bodohna abdi dina agama lain dijieun ku abdi, tapi dijieun ku indung bapa abdi. Teu ridho ka neraka sorangan, hayang jeung indung bapa. Gusur. Sarombongan sabus. Bapana supir, indung kenek anak penumpang, panggih jeung tatanggana ke di ditu. Marana rokok, amit-amit. Nauzubillah min dzalik. Paparihan urang atuh jauh tina agama, sugan anak urang, nu bakal nulungan ke di akhirat. Amin. Katulungan ku anak incu urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Tetep pan loba anak preman jara di kiai. Alhamdulillah hebat Pak. Bapak nama tukang judi, waduh hayam teureun-eureun. Ayeuna anakna jadi mubalik, berubah.
Masya Allah hebat eta. Dirobahna teh lain ku kiai lain, ku anakna kene. Syariatna eta, anakna masantren. Aya nama daek sujud, daek ibadah. Era kaji cenah budak bisa dakwah, ai kuring kikian bae. Ais. Teu nanaon, aya akang beuki kene mah terus bae. Ye, sieun pae. Ayeuna mah karak ingat sieun pae. Alhamdulillah bisa berubah eta. Sing husnul khotimah urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Geus uhi deui lamun hayang nasib ka ditu daftar heulakeun ka Gusti Allah. Nu kadua aya ibadah dibarengan ku rasa nikmat. Tadi ibadah capek haji umroh. Nu kadua ibadah nikmat. Naon ibadah nikmat? Nikah. Nikmat kitu asep ibadah nikah, nikmat. Cocok jeung kalimatna nikah, N-I-K-A-H, ena nikmat, i-na istuning kana karasa, a-na aduh, ha-na haneut. Atuh ya iyalah tek teu nikmat kumaha. Nu tadina haram mau awewe jadi halal saenggeusna akad nikah. Nanda tangan surat-surat kepemilikan, surat resmi di depan amil penghulu, wali saksi aya, ijab kabul serah terima eta teh. Ditanda tangan hareupeun wali pan surat resmi kepemilikanana SIM, STNK, BPKB. Naon SIM surat izin menginap. Saenggeusna dihalalkeun bebas ngenong di awewe moal ditilang ku ronda. Nu kadua STNK surat tanda nurunkeun kolor komplit aya di dinya. Nu katilu BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Nah, resmi tidinya mah urang teh boga motor jabri gitu teh. Atuh kumaha teu nikmat bagaikan raja dan permaisuri sehari disandingkan di kursi pelaminan urang ge sok nonton sok kaundangan kudu pangantenan. Duhai senangnya penganten baru. Tak itu bantuan atuh aing capek. Duduk bersanding bersenda gurau. Ayeuna lagu aya tah. Nah qosidah aya. Baheula malin qosidah lain kuringkeun leutik sok lalajo ibu-ibu nu maena alat tegelede baruleud geuning. Jadul baheula mah. Variasi baheula mah kitu we nakol ti mimiti nepi ka anggeus. Pak brung brung pak brung pak brung brung pak. Eta we pukulanna teh. Lagu teh jauh tiadana. Jeung Hamawi ya mis eta. Nu nyanyina teh beebah. Kecerekna bi itoh nepi kabarareuh kokod bi itoh. Oh kecerekna tina beusi mumun hor. Ya dana dan pak brung jebah heula. Sok pangarupna aing lalajo. Eta teh berkatna teh naon? Wajid adodol kue ali eta teh. Gelung pagede-gede ning gelung baheula mah deui eueuh busana muslimah naon berukat nu barolong teh geuning nya tali kutang singga remat. Pul AC bajuna teh baheula mah. Gelung pagede-gede tiung asal nyampai grup kitimpling baheula. Biwir pakandol-kandol ning burum lipan percis ajak ngegel eme baheula. Aya lagu nu sok diheureuykeun ku barudak. Ya kadal haram can atuh heuh kadal mah haram. Komo deui orai kadut atuh heuh. Sok hareureui barudak baheula. Leungit kitimpling datang rebana kasidah mulai modern aya variasi pukulan almanar tasik terkenal. Trak tung 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 ting 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 tak ting 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 tak tak ting ting. Nah, dua poe aing latihan eta. Ka muncrat nakol ya. Leungit rebana datang cerawis. Mah heuh geus kolot di dieu mah nya. Budak ai latihan di imah alatna baruleud laleutik. Mun sadaek-daek nakolna teh kadenge ka mana-mana. Opak. Opak ai gemblong, opak ai gemblong, opak mendingan eta. Emping cucur. Barudak sok nempo berkat dina mobil meureunana ai balik ngaji sok dibuka ku barudak. Kitu Edi. Siapkeun sing bener sok poho. Subhanallah. Rek kumaha teu nikmat jadi panganten. Datang-datangan jalan-jalan ke kota baru jangan lupa beri kedong-dong paling enak pengantin baru masuk kamar pengen digendong.
Tengah penting panganten awewe ngarengnya digandong ke dapur. Gondrong. Kumaha cek panganten laki bungkus langsung. Sok ibu anu geus sepuh hayo. Ngarenghi tengah penting ka salaki hudangkeun salaki. Bapana yang ke dapur digandong ah. Digandong moal ku salaki. Digandong di kamar dibebeutkeun langsung. Cek salaki kolot-kolot nu tunjuk anu itu sorangan ini ke dapur. Ulah gitu Pak ke pamajikan habis manis sepah dipuang tetap harus setia yang digandong-gandong baik babet kena di luar lebih parah ya Allah ya Rabbana. Nikah ibadah nikmat nu katilu aya ibadah dibarengan ku nyeri naon disundatan nyeri gitu disunatan nyeri naon buktina kapok hayang-hayang deh. Atuh lamun disunatan nikmat berenang Kang Edi katagihan. Cek Kang Edi inget baheula aing disunatan nikmat isukan maneka daek disunatan deui atuh CM teh kabagean. Bagian profil we hungkul. Asep da aya nama budak disunatan teh nyerieun teu malah dipoto selfie. Beda kaayaan jeung baheula nyunatan. Ayeuna mah nyunatan make dokter sunat kadang-kadang disuntik baal heula. Nah make disuntik baal jangan leungitkeun rasa nyeri. Aya zaman urang mah pa baheula eueuh suntik-suntik baal eueuh. Lain dokter sunat baheula mah naon sok nyunatan teh? Bengkong budak ngajebeng meh ngarongkong. Men sikat budak teh lahun rejeng siap bantei. Nyeri baheula mah karasa asli nyeri ih. Tapi kaya aturan babaturan baheula disunatan kabur. Terus make samping dilahun ku bapana yang kiih deecageun heula. Bawa deecageun budak kabur lumpat inuna gogoakan bapana budak lumpat kabur. Bapana teh sadar teh WC luncat budak anakna poho kana calana. Da budak sieun jauh teuing. Ngagugulung sampingnya bapana bari gudag-gudag anakna. Terus benang dilahun deui bengkong datang. Bengkongna geus kolot pikun salah ngodok samping. Apa yang terjadi? Kiai geus dararatang masyarakat geus datang da baheula mah berkah nyunatan deui panyaweran imah di hareup. Bengkong datang, tatangga datang, milunya lalawer, bahkan diriung budak teh marhabana lobaan baheula mah resep digulung budak teh. Berkah baheula mah bener teh. Eta kiai datang, ka Bengkong nanya, "Bah, kawitan ieu shalawatna mulai bisi kabur deui." Komandoan ku kiai, "Ya Nabi salam." Ai goak bapana gogoakan. Aya kiai mah husnudon we alus sangka, oh tandanya ka anak. Anak disunatan bapana gogoakan. Ngan lila-lila teu ngarti. Ieu getih geus ucrat-acret ieu budak nu disunatan henteu ceurik, malah budak nama seseurian. Justru nu adu glajer bapahana nu ngalahun, menta tulung eueuh nu ngadenge. Kanyahoana geus beres. Paneuk teu kanana ragrag. Ngogoblug. Kobra gapencit iya amit-amit. Ya teh bengkongna di dasar geus pikun. Teu boga rarasaan bengkong teh amit-amit. Teu mampu ngabedakeun mana belut mana komodo. Pan eta mah sejenis pemuda Pancasila eta mah. Kudu disunatan deui itu jeung banser tuh. Ya Allah ya Rabbana. Itu jadi sunatan teh nyeri. Tapi sok sanajan nyeri, Mang Edi, tujuan nyunatan anak lain ngan sakadar ngagugurkeun kewajiban, ngaweuhkeun budak kana Islam lain. Tapi tujuan nyunatan anak rek nitah ibadah. Awas ieu. Loba kolot salah kaprah ayeuna. Nyunatan anak lalaki hiji-hijina si mata wayang eta budak ditamplokeun ka nyaah, dihajatkeun gede-gedean. Cek paribasan ratusan juta dikorbankan yang hajat nyunatan anak tilu peuting tetanggung malam ke hiji jaipong malam ka dangdut malam ka tilu karak kiai. Geuneng kiai terakhir hitung-hitung bebersih. Tak kiai disarwakeun jeung cleaning service. Kita sasapu ngepel terakhir.
malam kahiji penuh jaipongan blang 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 teblak dung ding dung dung penuh karario aya malam kedua ngebor nepi ka isu nih berarti syariatna aktif nih beres hajat capek ngarahu istirahat nu boga hajat Kang beres hajat beres gugur kewajiban budak geus diislamkeun aing geus teh ngomong kitu budakna teu diwauhkeun ka Allah teu diwauhkeun ka Rasulullah teu diwauhkeun kana wudu kana salat kana bacaan Al-Qur'an dianterkeun ka kiai ka ulama henteu diantep bodoh eta budak dina agama mubadir duit puluhan juta dipake hajat nyunatan anak lamun budak diantep bodoh dina agama ulah waka di akhirat eta budak ngagusur indung bapana ka neraka di dunia keneh bakal karasa akibatna ayeuna geus loba kabejakeun loba kajadian kolot mulai nyareri hate ku anak-anakna leres teh loba kolot nyari hate ku anak ulah ka usia SMP usia SD kelas 2 kelas 3 geus wani ditunjuk molotov teu ngabayangkeun ta budak indung ngaluarkeun nyawa narohkeun nyawa ngajurukeun anak teh tak adi-adi simkuring ieu neng bageur geulis pamegat sadayana kasep lamun hayang salamet dunia akhirat hayang pendak jeung nabi ulah coba-coba nganyarikeun hate indung ulah salat fardu sunat teu dipigawe ku urang beurang peuting teu ditinggalkeun fardu sunat puasa teu ditinggalkeun haji umroh tiap tahun tapi ingat lamun urang sok nganyarikeun hate indung di akhirat moal meunang syafaat eueuh nilaian al-aqu liwalidayhi jelema nu sok nganyarikeun hate indung bapa moal dibere syafaat hati-hati eta kudu ditafakuran ku urang sedengkeun urang mah sok camplak tina bahasa sok ngaluhuran tutunjuk ongko sieun ngagetrikan hate indung jeung bapa terus teu ridho aduh bahaya moal pendak jeung nabi sakti ayeuna ek jarah ka mana-mana ka makom keramat datangan heula indung bapa ma pa abdi bade jarah jeung kiai ka Wali Songo sabaraha poe jang nya panginten 10 dintenan da perjalanan tebih mah Wali Songo keliling Jawa heuh alus doakeun nya paknya abdi sing sehat di perjalanan salamet doa-doa abdi sing diijabah insyaallah jang ku emak ku bapa didoakeun ngan memeh init emak jeung bapa bekelan heula nya emak sok loba hayang nyieun sameleun masak itu ieu oge bapa sok hayang ngarokok mak pa teu kudu dipenta ku abdi geus disiapkeun ieu jang bekal emak lain 10 poeun lain tah sabulaneun emak teu kudu anyuk hutang ka ditu ka dia aya keperluan jang rumah tangga ku abdi dijamin tak ieu kanggo bekal bapa sabulaneun lamun bapa hayang ngarokok ulah anyuk hutang tah tinggal meser jeung keperluan bapa nu sanesna eta sabulaneun ku abdi dijamin nuhun jang sing salamet can nepi ka makom Wali Songo geus menang kaberkahan eta budak tapi kadang-kadang urang teh kitu Pak ajarah Wali Songo jeung kiai ongkos lagi 1,5 beus nage pul AC bahkan gitu na pul ampulan berapa jang 10 poe oh atuh sing sehat nya Pak doakeun nya mak atuh mah bekalan heula saminggueun mah atuh jang meuli sameleun engke we mah balik jarah ngahuleng indungna engreknya mal ayeuna kudu nungguan saminggu deui atuh peot manten coet aing bekalan bapak jang meuli rokok jang engke we Pa balik jarah nyeng soal manten bibir aing jejeritan di hareupeun makom wali ceurik getih Allahumma yassir rizki wa aghfir amwali lizadil ibadah mental kahijab dari ijabah naon sababna kahalangan eueuh ridho indung bapa nganyerikeun hate indung bapa keluar ceurik getih sugan ceurik mata sok hayo cai getih nu bijil moal diijabah aya hahalang nganyerikeun hate indung bapa. Aduh, jamana ayeuna teh loba kolot nyeri hate ku anak. Leres teh? Na bahasa geus teh kasopanan ku indung bapa. Ai baheula nitah budak nyai kade sakedap pameserkeun cabe tomat mah bade nyambel enggal ka warung bageur teu loba tatanya budak baheula mah init ka warung.
Jangka dia pangmeserkeun bako daun kaung jeung pahpir abah rek ngarokok beula mah bako pahpir daun kaung ini budak ka warung baheula nurut sok nita budak ayeuna mantak nyeri hate yang pamelikan rokok samsu ka warung bapak rek ngarokok malah ngagerung-gerung motor hareupeun bapana gandeng tolol samsu malah molotot ka bapana jauh teuing pa ka warungna soalnya kelurin kasegaranten kayak itu jeung barudak geus nungguan motor di jalan ngaleos bapana molotot nyaho kieu mah dicekek di orok wae budak pada eta keur dijerukeunana indung mah nyawa narohkeunana ge leres Bu nyawa sanes hebat ibu-ibu teh masyaallah aya penelitian dunia bahwa manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu bapak-bapak sorry lewat sakuma gagahna bapak-bapak kumis baplang balik ka imah telat ku pamajikan di polototan eta kumis lempes ibu-ibu ya iyalah ibu-ibu tuh manusia paling berani di dunia mana buktina Asep ibu-ibu paling berani bukti nu kahiji ibu-ibu berani menghadapi kematian nu paling wanian yang harapan maut iwalti ibu-ibu bapak-bapak sorry atuh iya sok setiap ngajuru ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali menghadapi kematian sabab setiap melahirkan seorang anak menurut ilmu kebidanan ratusan ribu urat saraf yang kecil putus makanya pantes nyawa tarohanana tak bapak lamun pamajikan rek ngajuru kudu aya gigireunana bisa lepas nyawana naon sababna eta ngaluarkeun nyawa ngaheujeunkeun anak nyawa ditarohkeun gigireun pamajikan nyai tong nyekelan sasaleungeun akang cekelan kaluarkeun tanaga hayu itu sirah budak geus nongtot nyeri Kang nyeri geus teu kuat Kang geus leuleus jeung akang ame tanaga baru hayo hayo pan salakina ti heula ngajuru tapi kabidan reuwas si orok bau naon atuh eta saya teh mah lancar ngajuruna teh saya teh nyawa ditaruhkan ku ibu kok disebut pemberani pemberani ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali narohkeun nyawa leres Bu disebut pemberani ya pemberani ibu-ibu naon sababna teu aya nu kapok sok tanya ka awewe eueuh nu kapok sok sanajan ngajurukeun anak nyeri nyawa tohanana anak nu kahiji karak ngorondang indungna geus kunaon ece kalepasan beuki pemberani ibu-ibu 2 bukti ibu pemberani ibu-ibu wani ngiridit nu paling wanian ngahutang ibu-ibu tong aneh ibu nu ngoal poe ngabring nu nagih tong aneh ibu-ibu lempang sok lawun sabab ti mimiti tiung nepi ka sendal can lalunas kabeh berat 3 ibu pemberani bukti nu katilu ibu-ibu wani nyarekan nu dagang panggalakna ka nu dagang ibu-ibu bapak-bapak mah simpel hayang dahar bapak-bapak aya sangu sapiring teh aya lauk aya nu liwat di jalan tukang chicken mang chicken paha bawah sabaraha ayam 5.000 Kang 3.000 nya tuh bisa Kang 5.000 aya ieu mah soalna bumbuna crispy spesial cek eta nu bapak-bapak nu ek dahar keun bae mahal ge dibeuli nu penting bisa dahar daripada kudu ngudag-udag geulah hayam encan mencitna encan ngulubna ngadudutan buluna ngagorengna leuleus manten jadi mang bungkus 5.000 simpel lalaki mah rasional henteu seueur bacot bapak-bapak mah mun ibu-ibu nawarna masya Allah siga make salon ngomong teh mangcikan sabaraha 5.000 tibang daging hayam segede pelok mahal-mahal teuing yeuh nyokot untung teh ulah gede-gede teuing atuh kamari ge di situ segede kieu mah 2.500
cek nu dagang cikan 100 awewe balanya model kieu bangkrut aing geus. Ngan era daripada pasya di jalan ditongton ku batur ngelehan tukang cikan geus lah jangan masok 2.500. Ha bungkus. Tah sekalian roda aing hakan sekalian bawa. Ibu-ibu. Timbul pertanyaan ti Kang Edi, Kang Haji berarti beres nyunatan anak ican beres tugas abdi encan. Si Dani kudu jadi budak nu soleh. Padahal sok didoakeun Robbi habli minas solihin. Bahkan teu cukup ku Robbi habli ditambah Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Teu cukup ditambah di doa yang budak soleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah teu nitah ngadoa wungkul tapi sekaligus Allah nitah ikhtiar. Teu cukup ngandalkeun Rabbi habli minas solihin tapi kudu aya ikhtiar tinu jadi indung bapa pikeun nyolehkeun eta anak. Makana ulama mere gambaran kumaha taktik jang nyolehkeun anak si horeng ti mimiti proses awalna kudu dipigawe. Hiji anu disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun. Maksudnya kumapan budaknya kecan lahir tapi geus dibere didikan berarti proses awalnya kudu bagus hayang boga turunan. Hiji, suami selalu memberikan nafkah yang berkah yang halal saja kepada istrinya. Ketika dibelikan makanan halal dari hasil halal lalu jadi protein, jadi gizi, jadi vitamin. Eta saripati makananana dicampurkeun dina hiji peuting ku indung jeung ku bapana ngahasilkeun janin, tina janin ngahasilkeun bayi, ketika hasil bayi lahirlah menjadi manusia. Insyaallah lamun hasil tina racikan menu-menu anu halal maka eta budak dina hirupna bakal taat ka Allah ka Rasulna nurut ka indung ka bapana. Pan saur Nabi eta tina racikan halal bakal ngahasilkeun anak anu soleh. Tapi coba-coba hasil haram disetorkan ke pamajikan, dijieunkeun ka daharan, didahar ku salaki pamajikan, jadi saripati, dicampurkeun hiji peuting ku duaan, bakal ngahasilkeun anak-anak turunan anu tareuas hate. Tak bapa lamun nitah budak teu nurut wae zaman ayeuna, budak teh kasal dah hese dititahna, maaf. Tinggal napakuran. Bisa anu teu berkah baheula pernah disetorkeun ka pamajikan. Tinggal tobatan bae ayeuna, salat tobat. Bisa hasil nipu disetorkeun ka pamajikan, hasil maling disetorkeun ka pamajikan, hasil judi di ka pamajikankeun, anak hirupna jadi bedegong ngalawan ka indung ka bapa, indung bapa nyeri hate, tafakuran ayeuna, salat tobat buru-buru. Hiji nafkah anu halal. Dua, tina tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mere didikan ka anak samemeh dilahirkeun, cara memproses awalna kudu bagus dengan makanan yang halal, dengan cara yang baik. Carana kumaha? Keur ngopena sing bener. Ulah lila teuing bisi tutungna opena. Jeung ngaracik menuna kudu pas, arek nyieun kueh nu gurih apa nu amis, endogna sabaraha kilo, tipungna sabaraha kilo. Supaya hasilna kuehna enak. Kumaha carana Asep? Rasul mere contoh rek ngajak ebog ka Siti Khadijah rek ngajak sosonoan, Rasul mah ngajak heula mandi sunat jafab. Naon mandi sunat jafab teh? Mandi sunat samemeh sosonoan. Nawaitul ghusla li jafafi sunnatalillahi ta'ala, niatna eta. Beres mandi sunat karak abdas, memeh sosonoan abdas heula. Al wudu qablan naum fa huwa indallahi syahidun. Wudu samemeh sare bakal menang ganjaran syahid. Wudu samemeh sare bakal dibere turunan anu saroleh. Pernah ibu diajakan gitu ku caroge? Enggeus pagaweana naon wae atuh salaki sia eta. Ari hayang anak soleh tapi cara salah. Balik ti sawah men, gua jeleng we ka kamar. Poho doran pacul ka bawa. Atuh budak lahir jadi heuras beheung. Jadi carana salah tuh dah. Mereka sare batur mah sibuk babacaan, ieu mah sibuk lihat endog bebek. Itu budakna lahir hirupna teh ngan malingan entog we. Batur mah sibuk, wudu heula, wirid heula, meme sosonoan ieu mah sibuk neangan jamu-jamu. Meme salat isya nepi ka pesen ka pamajikan, awas nu akang ulah poho sadiakeun di kamar. Seduhna ti ayeuna ame akang balik salat isya ke ti masjid, handeut-handeut bisa ka inum. Naon Kang? Kuku bima lah. Kuku bima. Kurang kuat, bini marah.
kuku Bima. Abdi ge geus nyeduh ieu sari rapat. Tuna di kamar. Salakina balik isya salat langsung ke kamar aya 2 gelas jamu pahili. Salakina nyokot gelas pamajikanana diinum sari rapat ku salakina. Pamajikan yang inum kuku Bima. Atuh rek sosonoan teu jadi. Dari weuh di jero kamar pamajikan ngadadak haruras teu pararuguh. Atuh gara-gara kuku Bima. Salakina ceurik nepi ka isu. Rapat teu bisa ki. Iya amit-amit. Ulah makin gitu Edi awas. Wudu wudu. Bersih susuci heula. Makanya digambarkan hebat hiji riwayat Habib Muhammad Yordan gaduh putra 13 pameget sadayana eta jadi wali sadayana. Berhasil nah Habib Muhammad mencetak turunan menjadi aulia semuanya. Ternyata di nama nakib perjalanan hidup Habib Yordan, Masya Allah, aya ilmu jang urang. Ilmu naon ketika bojo na telat temen hamil berarti. Wawartos bojo na teh ka Habib Muhammad kacarogena bahasa urang kieu. Kang, abdi telat temen berarti hamil. Bahasana men di urang mah nya. Bahasa Sundana naon di dieu? Ai head mah agamana eta mah, bahasa agamana head. Ai bahasa Sundana naon? Halangan, kareseban. Ai bahasa premana naon dia? Brewok utah getih gitu nya. Ulah saya setting neangan enggeus etan wae ya. Brewok utah getih. Botak jadi merana. Tulis Banser lumayan eta. Ya Allah ya Rabbi. Mens. Abdi telat Kang temen cek Habib Muhammad hamil anjeun geulis. Begitu wengi rek ebog cek Habib Muhammad ka kencaeunana di kencaeunna teh istrina Nyai sare sing tibra ulah kaganggu. Akang hayang boga turunan jadi ahli ibadah. Ja aya bacaeun akang memeh sare. Ngan Nyai Mas sare bae ti heula. Ngan sing ridho ieu leungeun kenca akang ditumpangkeun dina luhureun bujal Nyai, leungeun katuh akang nyekel tasbih. Aya bacaeun akang. Ngaos naon Kang? Hiji nuek dibaca ku akang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 4000 wangsulan. Beres eta akang rek ngaos Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama 313 wangsulan. Beres eta kerek maca doa Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab 313 wangsulan. Sabada eta akang terakhir bade ngaos shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10.000 wangsulan. Mantak hasilna alus. Da cara na alus. Orang boro-boro. Pernah kuring ge praktek teu mampu. Neng sare sing tibra. Sing ridho ye leungeun akang nu kencak tumpangkeun abeuteung neng nu katu nyekal tasbih. Geus tibra manten pamajikan ti heula. Semulai kuring. La illallah Muhammadur Rasulullah. Illallah Muhammadur Rasulullah. Boro-boro 4.000. Karena ke 30 pamajikan gogowakan bari ngorejat ya mah lain bujal astagfirullah leungeunna kana cangkengna getekeun ngeres ih atuh leungeun aing ho meni protes Atuh bapak kayak gitu ka ibu Nyai da urang ge ngorakeun urang bisa boga turunan tapi hang nu jadi ahli ibadah pan urang mah teu bisa nurutan Habib Muhammad Yordan urang mah urang adu bisa sabisa urang wudu heula Nyai geus wudu geus Kang akang geus wudu urang mah can naon atuh Kang urang Fatihah we 7 kali eta nu penting barokahna Al-Qur'an akang bagus Fatihah geus beres Fatihah langsung Kang sasonoan kulhu palak binas 7 kali beres eta langsung sasonoan ayat kursi 100 terus salawat kamilah 1000 pamajikana langsung nangtung dina kasur
Cek pamajikan nggak sakalian aing kieu teuing mah tahlilan nepi ka isuk jeung aing cek. Atulin sosonoan eta mah jadi ngajak istighosah. Itu bijaksana salakina. Atau baca ayat dua ayat minta barokahana tina ayat Quran supaya turunan orang disolehkeun. Eta nu disebut tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Nu kadua aya nu disebut tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Mere didikan ka anak sabada dilahirkeun. Ieu Kang Edi cetak si Dani jadi budak nu soleh. Ayeuna geus dilahirkeun budak geus ada hidang. Coba cetak ieu budak. Nyetakna make naon Asep? Ku sababaraha kakuatan tanamkeun ti leuleutik ka si Dani ti ayeuna. Hiji kakuatan akidah. Keimanan heula eta. Waukeun budak ka Allah. Papan osok diadanan di komatan budak mah tiap lahir oge teu cukup adan ku komat. Turutan mun bisa cara indung kolot urang baheula dina pangkuan indung teh terlepas ku zikir jeung shalawat. Nu diasupkeun kana ceuli orok teh baheula mah kitu. Ku hebatna indung bapa urang baheula. Si horeng ti Rasulullah keneh eta pengalamanna pan Rasul lahir malam Senin 12 Rabiul Awal, malaikat rahmat nu di langit kameh takbir menyambut kelahiran Nabi. Berkumandang surat takbir. Saminggu usia Rasulullah keur bayi keneh dipangku ku Abdul Muthalib ku eyangna dicanak toap ngulilingan Ka'bah. Naon nu dibacakeun eta ku Abdul Muthalib? Sholawat ka Kangjeng Nabi. Nabina orok keneh. Disolawatan ku eyangna. Naon cenah nu dibaca? Sebagian ulama masyhur nyarioskeun nu diaos ku Abdul Muthalib, "Shalla alaikallah." Ketika mangku Nabi Muhammad, Abdul Muthalib mawa tawaf ngulilingan Ka'bah, "Shalla alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Saf Watarrahmani alhamdulillahilladzi atani hadal gunama thayyibal ardani. Jadi aya panggilan ya Mustafa teh eyangna. Ti Abdul Muthalib ya Mustafa ya Safwatar Rahman gitu. Matak nami Rasulullah teh diantawisna Mustafa, Toha, Yasin. Bahkan ku hebatna nami Yasin, nami Toha eta kan 2000 tahun sateuacan dunia dicipta. Allah tos ngadamel Yasin, Toha. Subhanallah. Sebab yang pertama Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Ketika cahaya dicipta ku Allah, Allah nguningakeun ka eta cahaya, ya nur. Khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Nur Muhammad dipayun nu dicipta ku Allah. Sabada eta Allah nyiptakeun arasy, lauhil mahfud, kolam tina nur Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyiptakeun kolam, Allah ngadauh ka kolam, ya kolam, uktub. Hei kolam, tulis. Nulis naon abdi Gusti? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Terus dituliskan di tiang-tiang aras. Jadi hurung cenah aras. Makanya Nabi Adam dilungsurkan di surga ke dunia. Ketika sujud Nabi Adam 100 tahun Nabi Adam sujud tobat ke Allah. Hayang dihampura. Bari teureun, bari sujud, bari ceurik maca Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 100 tahun eta sujudna Nabi Adam bari ceurik istighfar. Orang boro-boro sujud 100 tahun. Dibawa ke imam samenit ke pacangkel beheung. Aturan imam diharap sujud keneh urang mah di tukang ngecengkat sirah. Begitu hudang ningali ka hareup imam sujud nyusul deui sujud deui. Eta ngabingungkeun malaikat aya gitu. Cek malaikat aing kumaha nilaina ieu. Tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain ieu mah. Untung malaikat tara heureuy mun heureus dirojok bujur jelema kitu. Sia naonan ieu sujud sia. Ting DKM salah meuli sajadah. Sajadah nama keper, nama mental tarang teh tung tang. Ting meuli sajadah di masjid make aibon atuh. Di sujudan rapat langsung. Nabi Adam 100 tahun sujud bari tobat ke Allah. Ngan istighfar dibaca terus can dijawab ku Allah, penasaran gugah Nabi Adam tina sujudna, brai socana bentak kaget ningali cahaya hurung di aras.
tembus pandangan Nabi Adam. Ingat dua kalimat begitu indah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tersembarangan eta nami Muhammad makhluk Gusti aya disagedengeun Gusti, kecuali eta Muhammad makhluk Gusti anu mulia. Saha eta Muhammad? Ya Allah, Allah ngawaler ismun min asma'i auladik Adam. Ya Muhammad nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, iya mulia banget, can digelarkeun dohirna tos disiapkeun namina. Inilah manusia yang paling aku cintai kata Allah. Lalu Allah miwarang Nabi Adam, ya Adam, ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam, menta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung. Inilah asal muasal ayana parentah tawassul. Tak salah kaprah jelema menyebutkan tawasul eueuh ti dituna, berarti teu ngaji sejarah eta jelema. Nu pertama tawasul Nabi Adam. Nabi Adam tawasul ka Rasulullah. Sehingga diterima tobatna ku Allah. Ditampi tobatna ku Allah. Kumaha cek Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad antaghfira li hadzal walid. Ya Allah, abdi tawasul perantara putra turunan abdi nu jenengan Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Allah nampi tobat Nabi Adam. Sebagian ulama masyhur nafsirkeun bahwa kalimat Nabi Adam tawasul ka Rasulullah sampai diterima tobatna eta asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam ditampi tobatna ku Allah. Sabada tawasul nyebat-nyebat jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi kakadinya dinya Kang Edi nguatkeun akidah budak si Dani supaya kuat. Ini semacam-macam Islam ayeuna teh. Sok sana jangan make pakaian Islam ngaku Islam tapi ingat jeroanan rampung-rampung akidah asup kalau melumur umat Islam, hati-hati. Ngaku nama mawa formulir naon saya ahlu sunnah wal jamaah, ternyata jeroanana ahli salah wal gagabah. Tawasul diharam-haramkeun, muludan didolalahkeun. Oh, tidituna, muludan. Oh, tidituna. Nah, tidituna wes eta mah. Teu ingat dalilna teh eueuh tidituna. Ting ka makola saha eta? Cik ampe ke nyelap do kitu. Haji ka mana? Tahlilan. Eueuh tidituna. Ngomongna sabieu. Nya tahlilan eueuh tidituna ka haji. Aisyah irah hati ditu. Ayo sia. Maksudna naon ka haji? Aisyah maksudna naon tadi? Nya tahlilan eueuh ti ditu na Kang Haji. Heuh na aing nanya, siana irah ti ditu. Panggih jeung saja di ditu, mawa naon sia ti ditu? Irah sia rek ka ditu deui. Mungkin lieur eta jelema digitukeun. Kok Kang Haji jadi kitu? Bongana sia kitu. Atuh lamun mung dikitu-kitu, nya ulah kitu. Tah, kitu. Ya Allah, aing teu beuki cicing, tolonglah mampu saling menghargai perbedaan, betul. Mana Pak? Muludan. Ujang moal Pak. Abdi mah keur kuliah teu diajarkeun muludan, nya teu naon. Ujang rek ka mana? Abdi mah rek tadarus Pak di bumi ngaos Quran. Saya Jang, Ujang tadarus ngaos Quran, jadi berkah ieu kampung gara-gara Ujang tadarus. Aduh nuhun Kang, abdi didoakeun atuh akang nu bade muludan didoakeun Kang, sing kenging ilmu anu manfaat. Amin Jang, doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah Islam lamun geus kitu. Damai. Leres teh? Kayak urang mah tarang ngaledek ka batur ngan urang nu sok diledekan wae, moal cicing. Jang naon haolan, eueuh ti dituna, tahlilan, jang naon, Fatihah dikirimkeun ka nu paeh. Geus moal kadenge da geus paeh ieu. Kadenge Fatihahna nyangsang na tiang listrik eta si goblok. Atuh itu beuki tahlilan mah cicing saulah ngaco ka mana-mana. Aya nu kitu nyelap di Karawang. Ente ngebahas naon tadi? Masalah iya Kang Haji, masalah doa bacaan Yasin, Fatihah dikirimkeun ka nu maot. Maksudna atuh jang naon cek kamu muadir. Maksudna mau badir naon? Atuh geus paeh Kang Haji, nu geus paeh mah moal ngadengieun. Jadi atuh moal nepi. Moal nepi, moal. Naon sababna? Geus paeh. Terus pantorek geus moal ngadenge. Logika we Kang Haji, logika.
Oh, ngajak logika ente. Berarti ente cek logika. Jadi ngiriman ka nu geus paeh moal kadengieun sabab geus paeh. Nu geus paeh moal ngadenge. Bener. Atuh iya kan logikana kitu. Tapi lain cek iman jang. Maksudna naon? Cek iman lain deui. Sia mah logika wae. Nya cek logika nu geus paeh mah torek moal ngadenge. Nu ngadenge mah nu hirup kitu lain. Nya Kang Haji lain cek iman. Cek iman kumaha ya torek teu ngadenge tu kudu nungguan geus paeh loba jelema hirup keneh tapi geus tarorek hayo sia oh nya atuh teu kudu nungguan paeh hirup keneh geus teu ngadenge logika ente batal buktina aki sia akina aya keneh jag ngan saliwang hirup keneh ngadengeun itu nah berarti logika ente batal menurut aing sabab cek sia anu paeh teu ngadenge anu ngadenge anu hirup sorry urusan ngadenge jeung teu ngadenge teu kudu nungguan paeh urusan Allah sabab anu hirup keneh tapi geus teu ngadenge aki sia kamana bah beas beureum pante nyambung eta sabaraha saliter 6 karung dan abah dileg-leg maung, amin, amin. Berarti sakti eta aki-aki. Iya kan cek logikana anu lempang teh nu boga suku, bener teh? Nu teu boga suku mah moal bisa tapi cek iman lain deui, loba nu baroga suku tapi teu lempang, lumpuh, bener teh? Tapi aya cek iman makhluk nu teu boga suku tapi bisa lempang. Naon? Orai. Ayo mangan logika tapi iman tauhid ngambang siapa. Ayeuna naon kembalikan kepada Quran. Iman eueuh. Makanya pelajaran kolot baheula hebat. Pelajaran tauhid baheula nepi ka pelajaran sifat 20, sifat-sifat mulia Allah wujud gidambako sampai mutakallimun. Jadi pelajaran wajib urang baheula keur leutik. Ayeuna geus teu kadenge nadom-nadomna acan. Sok hayo emutan ayeuna. Pantes akhlakna brutal barudak ayeuna. Di zaman era goblogisasi ayeuna. Di zaman era penggoblogan masa kini. Naon sababna iman tauhidna geus hancur budak ayeuna. Kunaon baluk baheula sopan santun budi kepakate dipake iman hebat unggal poe ku inuna direkaman kalimat Allah. Aing ngobrol teh indung jeung orok. Allah ya Rasulullah. Oh lapar bager, mam bager mam bari dibeuweung ku indung baheula mending kadaharan teh dilepeh-lepeh. Daweuh blender baheula mah. Eta we blender cecap jigong baheula. Nyengir we orok teh adem ngeunah. Bari ngahuapan eta indung hebat Allah. Ya Rasulullah sing soleh bager. Hebat ibu kitu hebat. Ibu kitu teh ayeuna ka anak. Budak di mandian, orok di mandian bedakan kayu putih disedo disipat tapi kabebek belur banget budak. Polototan ku indungna. Anak ta iya. Maka nanya anak saha. Orok jadi huleng. Jadi aku ku indungna. Atuh orok mungkin liar cek orok atuh aing anak saha. Oh. Buah bijul tina jeliken aing mah cenah. Sok aya indung nanya gitu segala rupa. Teu ngaku ka anak sorangan anak ta ieu ku katep-katep teuing make cacadelan deh. Ti katep ti eme ti kotok kabeh tai absen. Gaul-gaul jeung tai atuh budak teh. Atuh nu bentes we si kasep si bager ulah nanya anak saha ulah. Bisi budak teu ngaku engke geus kolotna. Bapana ge saruana sok anu kitu. Balik digawe sono ka anak, pantau dibuat ku anak geus leumpang capetang bisa ngomong, "Aya puyang, bapana ngagoak anak ta." Ieu. Nya anakna hidang bisa ngajawab, "Anak sia." Puas dibalikeun ku anakna. Tapi da euceul lumayan eta nya apalkeun nya, apalkeun anak ta, apalkeun. Ubar paseak kuring geus ngamalkeun eta pun bojo pundung manyun di tengah imah kuring ngagero neng kade kedap aya perlu teu nyampeurkeun manyun bae kuring inget kadinya sampeurkeun bari dodongkoan
begitu geus parep-parep jeung pamajikan nu keur manyun kuring ngaguak anak ta ieu oeng-oeng anyun. Pamajikan keur manyun langsung calangap langsung udag-udag nepi ka marosotna samping aing katincak sok ku ece nya eta pakenya bisi salaki pundung manyun nah eta ubarna menang ilmu ayeuna ece ka dapur seduh cai kopi asongkeun ka salaki nu keur manyun ece ngaguak anak ta ieu oeng-oeng ideung insyaallah ece dicabok langsung plang asli yakin eta mah ulah hideung atuh tutung atuh ada yang dileyak mas ya. Ya Allah hebat indung baheula mah ih budak orok tengah peuting ceurik bager kasep ulah ceurik wae tetangga kagandengan keur istirahat sok peureum deui bager mage capek ti isuk ngeluk nepi ka sore ngaulaan enak tengah peuting ku ngaulaan deui teu naon mah marido ikhlas nu penting maneh soleh bager taat ka Allah ka Rasul nurut ka ama jeung ka bapa hayo peureum bager kumaha diayun ngan memeh peureum bager marek wasiatnya simpen dina hate anjeun anterkeun emak jeung bapa engke di akhirat kana panto surgana Allah. Ya Allah biha ya Allah biha hebat eta indung tengah peuting nyarekeun budak maca ya Allah biha zikir menang ganjaran make wasiat heula ka anak nancep dina hate budak anterkeun emak jeung bapa engke di akhirat kana pantau surgana Allah. Pernah teu wasiat kitu ka anak tengah peuting nyang heurepan budak ceurik tengah peuting sok ngomong naon atuh ya bah Ecin, sok ngomong naon? Repes ya, ngerakeun. Mana budak batur mewek wayake ente tunduh ente. Budak nu ceurik indungna nu kasurupan. Hebat indung baheula, masya Allah. Didikan. Kekuatan akidah geus ditanamkeun ti leuletik ngawuhkeun nami Allah wawuhkeun nami Rasulullah sallallahu alaihi mana deui cek Kang Edi Kang Haji pikeun budak soleh teh kekuatan naon deui nu kadua quwwatut tarbiyah kekuatan ilmu agama kudu ti leuletik dina hadis Rasulullah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin neangan ilmu wajib ka Islam lalaki Islam awewe maaf nu diwajibkan ilmu dinya du titah ku nabi aya syar'i ilmu agama heula eta nu diwajibkeun memeh budak bau kana matematika waukeun heula budak kana ilmu fikih tata cara wudu ibadah memeh budak bau kana komputer waukeun heula kana ilmu tajwid Al-Qur'an makharijul huruf memeh budak pasihat bisa bahasa Inggris cenah pasihat heula maca Quran memeh budak bau kana ilmu sains teknologi biologi waukeun heula ka Allah jeung ka Rasulna lamun nilai agama geus kuat silahkan anak kita hiasi dengan ilmu dunia rek dicetak naon eta budak rek dicetak jadi sarjana jadi doktor jadi profesor jadi teknokrat jadi pengusaha jadi bisnismen jadi pejabat silahkan Islam ulah katinggalan tapi santeun lamun benteng agama geus kuat di mana sukses eta budak moal jadi jelema sukses anu sombong ka indung bapana pan loba budak sukses tapi sombong ka indung bapa tetep ngajajah ka indung ka bapa nganggap babu, nganggap bujang, bener tuh. Ingat, kanyaah indung bapak ke anak sepanjang masa, tidak ada batasnya, betul. Entong harta tenaga nyawa dikorbankan kudu jadi indung bapak. Tapi kasih sayang anak kepada orang tua sepanjang jalan, aya batasna. Mun indung bapak rek barang bere ke anakna teu loba hitung-hitung teu loba. Naon sababna di mana indung bapak beunghar anak jadi raja, sabab harta indung bapak sok jadi milik anak, bener tuh. Tapi ketika anak beunghar indung bapak jadi pembantu bener sabab harta anak belum tentu jadi milik indung bapana kadang-kadang rek mereka indung bapak mikir 7 kuriling sieun loba teuing sieun gede teuing hayo aya nu kitu anak ka indung bapak aya teu salila ingat ka indung bapak barang beres sapoe sakali saminggu sakali sabulan sakali apa satahun sakali satahun sakali lebaran biasa kupat tilu keureut menanya ditahincuna ka mana ini ka paakikeun kan itu jeung over entog tilu keureut. Bejakeun ti mamah jang lebaran. Ninina keur ucang-ucang imah panggung aya incuna, icu jeung saka dieu jeung rantang. Maksudna arek naon?
dititah mama naon iya jang lebaran man ini pake ti mama opor entong tilu geret kupat tilu ciki meni kudu kaririweuh bieuh mama emak jeung man ini pake di dieu bisa lebaran geus alhamdulillah atuh make kudu karam kirimkan ini ka dieu nyon dititah mama simpen we di dapur ai mama hirade ka jeung papa isu kantos salat Idul Fitri bejakeun ka mama ulah beurang ting kitu nya cuk mohon man ini rek uihnya kelah bager ikasep jang lebaran jang jajan kadang-kadang tamploknya ka incu bener. Isuk nage salat Idul Fitri indungna ucang-ucang di bena imah panggung nungguan anak incu minantu torojol apaan sareng eureun anak nabi jil nu awewe udah lebaran inget loba dosa nyungsep kana lahunan indung hampurannya hampurannya torojol bapak nage sekolot bijil ti jero imah bari panggung mawa itu abah disuruduk mereka ngageledag bapana usak-usakan katinihan hampurannya geus dihampura untung sia lebaran aing ngageledag dihampura ku aing mulai lebaran dicekek ku aing lila ceurik timbul lapar nanya ka indungna ma lebaran masak teu ih nyai mamaku bisa lebaran ge jeung abah alhamdulillah teu masak naon-naon aya kadaharan ge meureun anda kamari pamere maneh paneta si incu ka dieu maksudna naon nyai nyai lapar itu atuh di dapur dan kamari panggiri maneh ge can dibuka-buka acan di narantang na opor entong tilu keureut ku pat tilu siki can ditoel-toel ek di dahar ku nyai nya atuh heug bae kok itu geura si goblok dari sia untuk sia eta mah beureunan disuruput opor entong ku anakna meunang manehna kamari ngirim di dahar deui ku manehna indung nama ketap si horeng stok eta teh ngirim ka dinya teh meunang ret di dapur aya karung dua siki numpuk ma ieu karung naon pan bapa maneh panen kamari alhamdulillah mama boga beas ma atuh ma nyai teh butuh beas di perumahan kamari ge nyieun kupate lain menang nyieun sorangan meunang meuli jadi eta teh da teu boga beas si acan gajihan nyai sok butuh beas mah geus tong loba omong taekeun kana mobil taekeun ditaekeun dua karung eta mah eta dipipir imah recet pan bapa maneh miara hayam aya 5 siki mah atuh mah nyai hayang boga pipiaraan di ditu di perum hayam geus tewak nu asak beak nu atah dirampok saya eta mah ridho indung bapa ridho cek indung bapa tong harta tong tanaga tong pikiran nyawa demi anak dikorbankeun atuh wajar Rasulullah ngancam moal mere syafaah ka umatna sok sanajan rajin ibadah tapi sok nganyarikeun hate indung bapak hati-hati sok cetak anak-anak cenah saroleh deuketkeun kana agama ilmu agama heula Kang Edi bisi ya si Daning gitu papa hayang diajar bahasa Jepang bah oke modalan tapi ingat kudu milu kursus bahasa Arab gitu Pak, rek bahasa Inggris kursus silakan. Tapi tetap saminggu sekali kudu kursus bahasa Arab. Aneh karena bahasa Arab eueuh nu ngajuruskeun budak. Lolobana mayoritasna kursus bahasa Inggris bae. Mandarin, Jerman, Korea. Bahasa Arab jarang. Dal karasa teu bisa bahasa Arab teh pan. Sok Pak Haji keur di Mekah pan ngahuleung teu bisa bahasa Arab. Kasasar di WC kuku libekan. Neangan jalan ke hotel teu kapanggih. Inu ngaliwat Arab deui aya haji kitu pan ngagok na pantau hamam pantau WC neangan orang Indonesia nu liwat Arab deui ngan Indonesia teh kitu bodoh-bodoh ge otakna jalan akal jalan nginget hotel urang teh hareupna teh cirina teh aya jalan tol pokona lamun jalan tol kapanggih hotel kapanggih ngan dia hayang nanya jalan tol bahasa Arabna naon. Inget karena Fatihah. Jalan tol teh lurus. Pernah diajar Fatihah, ihdinas sirotol mustaqim. Tuduhkeun abdi kana jalan anu lurus. Eta Fatihah dipake nanya, maksud manehna mah kana tol kitu lurus. Aya orang Arab liwat. Cek jamaah haji nu bodoh abuya cenah nyebutna abuya ke orang Arab ihdinas siratal mustaqim orang Arab ulang nah iya Fatihah cenah dijawab ke orang Arab Indonesia siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin
Cek orang Indonesia, amin. Ha. Hotel nama Tega Pangi. Manggihan amin sih tadi. Bodoh-bodoh teh, aduh bodoh dipiara, ih sebel. Tak riweuh, jadi jelema bodoh teh sok ngariweuhkeun batur. Maih nariweuh, batur riweuh. Kapangi hotel. Heuda bodoh atuh jamaahna teh lemur, teu gaul. Ai lantai genep hotelna. Tah naik lift mung. Teu aya ngaranan dina pantolip open. Teu gaul deui bae. Ai mahena inget teh open teh jang nyieun kue. Ngohuleng ieu open gede-gede teuing. Lupa majikan dia di lemur leutik nepi ka tutung kue komo ieu gede ih panasna beureunna. Cek babaturanana Kang Haji naik lift ayo diantar ku abdi lantai genep moal ah. Open. Berarti tutungna urang kadinya. Eta mah bahasa Inggris maksudna open teh buka aktif bisa dipake. Tetep ngaran open mah panas. Kayak orang Libanon, orang Turki, bararodas, asup. Cek nu bodoh di Indonesia, eta jelema sararakti. Ya aku kasep-kasep, asup kana open. Geus 2 menit, pantolip muka deui, aya nu turun bijil. Orang negro Afrika. Cek aing. Nurut. 2 menit get tutup. Tolol ieu jelema, ih amit-amit. Atuh beda negara, nah eta mah lain deui. Disarwakeun jeung orang Turki nu tadi bodas asup bijil tutung 2 menit tutung untung aing can asup. Tolol sia. Manta kasiksa saya eta mah batur naik lift geus ngeunah ka genep mah lumpang rengkod sia. Gara-gara bodoh tadi piara gitu teh. Cing atulah jadi jelema bodoh. Mantak eta Edi lain nyengir sia teh mikir. Budak cenah bisa ilmu agama. Peupeudeuhan si Edi hese. Mudah-mudahan doakeun ya Dani sing soleh, sing cukup ilmu agama na bisa ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Nu katilu terakhir kekuatan naon nu kudu diasupkeun ka anak? Kuwatul ibadah, kekuatan ibadah. Mereka latih ibadah supaya kuat ti leuletik Kang Edi bawa ieu si Dani ka masjid, ka mana bae ka pengajian. Naon sapa kudu ti leuletik supaya jadi kekuatan ya budak di mana geus remaja geus moal wani ninggalkeun Allah jeung Rasulna sabab dibere didikan ibadah ti leuletik kuat. Lah geus gede ge hideng sorangan. Maaf lain zaman ayeuna mah ngadidik budak geus gede kana ibadah lain nurut meurepan ayeuna budak. Aing ngabengkokeun awi teh kudu ti ngongora. Awi ngora bengkokeun sok pucukna talikeun kana akarna. Geus taunan teang deui ka kebon eta awi geus kolot tapi tetep bengkok. Naon sababna talina teu putus. Sok pegatkeun talina anu pernah nalikeun pucuk kana akarna begitu dilepas eta awi tetep bengkok sok sanajan geus leupas tina talina henteu kembali seperti baheula lurus keur ngorana tapi bengkok terus sabab dibengkokkeun ti leuletik kalawan make tali anu kuat ketika leupas talina ieu awi tetep bengkok. Maksudna naon? Ngadidik budak kana ibadah ti leuletik kalawan kekuatan ibadah anu hebat di mana budak geus nginjak remaja dewasa bahkan geus leupas ti indung bapana geus jauh ti indung bapana ieu budak tetep bakal tunduk ka Allah ka Rasulna bakal tetep tumut ka indung ka bapana taat sabab boga didikan ibadah kuat ti leuletik. Tapi coba-coba ngadidik ibadah ka budak nu geus dewasa ibarat ngabengkokeun awi nu geus kolot. Awi kolot bengkokeun paksa milu bengkok nama ngan kadang-kadang awina belah ngebetrik karena tarang nu ngabengkokeun ada. Terus nitah budak geus dewasa karena ibadah lain nurut malik meurepan ngebetrik ka indung ka bapana sing diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu deui mudah-mudahan aya mangfaatna hampura sim kuring tos kacapean pisan di teleres. Tanaga geus lemes isukan kasasak sasak Kiara 2 terus uwi ti Kiara 2 langsung ke daerah Bogor Leuwiliang ti Leuwiliang keun bae teu nanyakeun ge ti Leuwiliang Gurilangan Jasinga arah ke Banten ke daerah Tenjo Balaraja malam Senin Selasa malam Rebo malam Kemis langsung Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang ari eueuh mah nyasare we di imah
Yang non yang gak Brunei ngadon ngahuleng di ditu. Itu oce arek kamarana itu can beres oge ho itu. Arek kamana? Kamana, Wak? Ieu mah arah ka Cikidang, Wak. Dieu heula ngadua siga nu teu butuh ku Allah nya ih. Sugan we urang balik ti dieu meunang kaberkahan rezeki, panjang umur, sehat walafiat. Cenah ena teh usumna musibah wabah, mudahan sing dijauhkeun tina musibah, disalamatkeun tina wabah corona, amin. Sing disehatkeun anak-anak urang sadayana, sing saroleh solehah turunan-turunan urang sadayana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tuli umrana fi husnil amal wa rizqan wasi'an la tu'adzib alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.